si Cimong yuk, aing gagal ulin ke sini brengsek banget lah. Kerupeuting maleuweut terjadi deh. Aing geus ngendong di Asia, gegara budak baranan terus masa marahan aing jadi tenakeun. Geus di mah teh aing mah lain kitu ye. Geus ke penting urang ngaliwat deui ajakan si Riri. Tunggas aing balik ke lanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke bejaan Riri nya. Oh, siap. Wah, barabe mah Sirian geus wani ngadegetan Cingling kumaha carana ieu supaya ulah beunang ku Sirian. Lamun beunang urusana jomblo deui bae mah. Wah, si Lingling tuh kosna mentas balik ngelong ka di masih sini samperkeun ku aing ah. Ling terus di mana Ling terus ngendong ya di masih ini Naon sih dek naon di nuturkeun. di pandek kanterkeun balik. Kudu wani serangan ge. Bisi aya Sirian dareupna. Mending mancing lah, si boleh eueuh ieu. Si dase gawe ja karsel di mah bae. Ling barang atuh ih lempangna. Naon sih? Bagaimana Ling? Ngeus ngendongan di cerita. Ri hayu urang betis kata Santi. Diluan atuh. Naon sih iluan bae? Oh itu aing dikeren betis ya. Tunggas ke tungguan be di warung teh Santi aing mandi heula nya. Ling barang atuh ih lempangna. Naon sih nuturkeun bae? Pokoknya aing mah teu ngarti yang kedua dia Lingling nih. Gara-gara Mang Umar. Itu doang Mang Umar ini sih. Beres ya. Pokoknya yang kudu pacaran sama Lingling. Mimi Mang Umar. Ling kalau kasup. Naon sih mainan sih Lingling? Sampai mimian gua situ main tadi. Iya atuh kumaha aing kabog-kabog aing non urusana jeung sia. Hasil jadianan jeung mainna. Si Lingling mah yeuh calon pamajikan aing, moalekeun ka sia mah. Rian sarua bae ka sia ge moldekeun ke si Lingling mah nikahna jeung aing. Nang ge kueng diondang. Jadi kaji si Lingling. Aduh, mustahil nu aya hujan gludug dari normal eureun-eureun. Deleukeun be sia geus pasti cerik getih neuleuh aing nikah jeung si Lingling geus pasti eta moal gagal. Oh, bae si Rian jeung si Soleh. Ngarebutkeun si Lingling bae nya. Itu Mang Umar jeung si Rian masih nikeun naon nya? Coy sampeurkeun ah. Dan bari mah orang bersaing secara sehat bae. Ai, da geus sekarang kira ributkeun si Lingling bae. Ampun aing mah. Kan anu ngomong ieu, tapi teka deuleu jelema na sabua. Aing ngadeng suara itu mana ya? Tapi teka deuleu. Bokong ngaledek bae dengan kene aing sareang mah. Kemana mau? Mancing aing di marehe aja lah. Tersel. Aing lu aing. Lah sama aing ilu ge ngabageran aing supaya bisa ulin ke si Lingling. Daripada iseng aing mancing sorangan mending sirian kuing lah ajak bela sakaji. Sia geus kuari mau ulang ngarancang ka si Lingling eta mah calon pamajikan aing. Geus kieu bae nya. Amun misalnya urang ngaribun si Lingling, geus urang bersaing dengan sehat bae. Kumaha? Oke, ayo aing. Jadi. Ayo. Nih sayu si aing di rumah, boga teh pancingan. Boga aing pancingan mah. Sayu. Ayo. Dak ilu atuh. Aing iluan bae. Mah gedang nu kamari dibawa ku Ririnya jeung metis jeung budak. Lah mani meureunnya sakit jeung budak. Iya, bobe. Kebelah mah teh si Riri jeung si Lingling emang geus nyiapkeun bae bumbuna. Wah, itu tadi nih. Heueuh, kebelah mah sisil. Aing tadi bebenah heula di mah. Si Riri geus teu bejaan anu can datang pisan. Ya budak ngaruh mancing ongko teh putar belaatnya. Bian sakebel aat sian. Kan aing nangan mancingan halan mong ya ih. Tapi nguan tangan di mong. Tah aing aing tah, aing leuwih hiji. Wih, dak aing ilu. Tuh si Riri datang panjang umurna. Tidak, aing mau gedang ya, jeung betis urang. Lumayan lah. Nis masa aing tadi balik ke masih ada berober ku Mang Umar nepi ka imah. Musing Mang Umar bugon ka sia Ling. Heueuh bingung-bingung amat. Naon boy ilun bae jajan gentos ya. Oh, sini kieu mancing emang boga upana, ha? Dak lepan ieu tinggal ngagali cacing dong di sisi Cidurian.
Dekin ge moal sama lauk siduran make cacing eupana. Nyawas ya, sampai incuan game menang lauk durian make umpan cacing mah. Iya tuh dah depan ieu main tapi engka sia saeutik mah. Atuh moal mahi tiluan mah. Sia meuli bae ka ditu mih na kata Santi. Mah duitna. Prinsip situ mau duit atau kumanjeng minumnya sih ya. Nyaho ih. Geus sia meuli yeuh geura meuli kata Santi. Ulah kebal sih ya, besi murid manten. Oh. Mananya aing mancing di Sidurian kudu make mie. Aya budak awewe teh godana lah koeng sakedeung. Lemeh mancing. Isain naon lu ka dieu? Keur meureut teh si iluan atuh, Neng. Kebal ati Mang Umar kan teh Santi meuli. Nyaho nya belamat. Coba ge kedeng koeng sesualnya. Oh, kira sila. Neng asalnya. Salah nawaran boa. Mang mirasa Jangan aja, Neng. Ledakeun, Mang. Neng lana minta jang minum sih. Aing geus naon lu ka dieu? Siap, pantesan kebal. Aing menang gua ame si Cimong. Kita melimpat malah nyangkang di dia sih ya. Bagong kebal amatnya. Anu neang eueuh, anu teang eueuh. Paling tangkeun lah. Pantesan karebel horeng keur maretis. Oyan, naon sia? Pantesan ada kali dari ya, kowe teh meuli umpan. Kang Umar emang yang penting semet. Anu metisan, nanti saha? Nyaho ieu malah dibarareakeun. Nyaho ya, hayu ladak barubar. Hayu. Dang di bae. Mang, geus meuli can mina. Geus. Geus sae Bang, sia dirian babadog bae. Kan. Masang mati sawi. Pasaan doang saeutik ih. Tah nagetek tah, ngeunaheun mah. Geus hayu. Bari ngopi, bari ngerokok. Geus hayu. Mari nyataskeun naon teh? Kepana kan gua opena. Ieu di bawah ya tah na plastik. Mang Umar. 15 lah, kaskeun. Tah, sia teh mancingnya bari itu nyatu bari itu. Yang dia. Gua mana aing nonton umpana ya. Barang pian. Aing minta umpannya kemana? Ih, Iya sih ya. Coba lah di itu udah ditutup gitu. Gimana? Ini bae lah. Tidak kumaha cara ngumpanana? Hangi lo ongko mancing tapi pirakuna saya ngumpanan itu bisa. Ampun yang mah. Ih, sama Mang Umar. Alamat semua menang, umpanan gitu bisa. Kumaha tuh aja aing mah anak papa, biasa lauk tinggal ngadahar di mah. Teuyeun wayahna pangumpanan-keun ieu sepaing. cik aing ulah ilu, naon mo aing ilu ongko teu bisa ngumpanan. Ampun yang mah. Tuh, asik menang ya aing yo. Mang Umar aing menang yo. Sia mah geus moal alamat moal menang lah. Geus ge teu bisa, ampun ngumpanan apalagi. Tuh, lain aing menang Mang Umar. Lepas deui bela aing. Haha, lebok eta. Lepas deui, mangkana ulah sok ngaledek aing. Karak menang hiji ge, geus lepas deui di laukna. Woi Mang, ini sekalian man yuk jangan seburit mancing tata di teu bebenangan ya. Ayo Mong, aing sekalian mandi ya ini yuk. Ayo ge, aing can mandi soalnya ti tadi ya. Ayo. Ya mana ayo mandi. Ayo geran ayo geran buka. Ih. Ai eta Mang Umar, tato malulu, ampun eta beungeut kagok tato. Si budak marane kacai sugan ya. Ya cai gede juga kecil kap mas ya. Kecil boleh. Aing udah bubuk balur kena. Kamana ieu jelema? Lamun bener mandi ku aing sahabat ku aing. Siang Mang Umar, ya teh ngelaunan. Jandak ning serikeun aing, ih sedih-sedihna acan, neuleuh aing ragag.
Aduh sia nage tadi kelahunan lu bang na. Ih ampun neng mah. Ih. Tuh Mang Umar, ming tadi itu di channel ada tis tuh ngenahun. Di belah mana, Mong? Ayo deh. Belah mana, Mong? Tuh gak itu Mang tuh. Dari depan. Sekarang Mang Taina. Banget sih aing kalelep dia. Dengan naik bayi di bongbong. Oh, ya nak ajak dah, ajak. Kadang. Tah, Mang Umar nu ngajakan. Oh, urang ge diajak Mang Umar tah. Kan nyalahkeun aing orang sia nu ngajak. Sia dia Umar goblok kolot-kolot lain lebih dialogkan kita nu guyang. Kalau ilu guyang sia. Gerak aja sia. Marah di si cai geredek ieu. Sia. Haram dia ada doang. Gua kalian kita punya data. Sia ai kalap mangke kolot-kolot kena goblok sia. Lain keur balik